Rasana tetep pernah berubah ti zaman sakola nepikeun ka ayeuna masih keneh ngeunah. Ieu si Amang cutina menikat lila-lila teuing, menikat ngeslami kitu hayang mie ayam si Amang teh tah neng ieu cenah bumbu rahasia Amang teh beda dari yang lain majar teh. Heueuh cenah di mie ayam lain mah moal aya nu ciga kieu. Pantes atuh rasanana teh menikat enak pisan si Amang mah. Heueuh ti zaman abis sakola henteu berubah rasana teh. Heuh inget baheula lamun mulang sakola teh pasti we nyimpang heula ka dieu. Heueuh nya hampir unggal poe weu kabosen baheula mah. Pan atuh ke ti sakola tah ieu teh menu-menuna cenah neng da selain mie ayam ge aya minum-minumanana. Jadi lamun hoyong minum teh cenah ge bisa mesen aya sagala cenah ayeuna mah. Anu spesial na teh ieu tah ayamna, aduh masya Allah ieu bumbuna na teh menikat lekoh wangi kituanannya, wangi daun jerukna na teh karasa pisan. Ayeuna mah urang racik-meracik heula tah. Tuh tamahan saos sing seueur heueuh apanan ameh lekoh kitu tong hilap we ieu teh sambelna sing seueur. Tapi ieu teh posisina teh kur 2 sendok heula heueuh bisi lada teuing itu sambelna ge menikat lekoh kitu atuh lamun kurang makan bisa ditambahan. Masya Allah tinggal menikat medok kieu jeung raosna teh tinggal piuna teh pesawahan. Tuh urang cobiannya urang aduk-aduk heula bismillahirrohmanirrohim. Masya Allah ieu rasa yang pernah ada teh ya. Sekali suap teh langsung kabayang kitu bernostalgia ka zaman sakola. Tuh minumna teh jeung teh haneut aduh dengan piu yang indah masya Allah. Ya carita saalit kampung kurtenya rerencangan abi teh aya anu anyar jadian heueuh anyar bobogohan caritana teh tah ditraktirna teh ka dieu wis sakola teh saha cing coba. Teteh cenah eta teh mie ayam mana? Ieu teh mie ayam Mang Juhe. Tinggal saha anu kangen mie ayam ieu di mana cenah teteh alamatna Jalan Parung Bedil Desa Sukamulya Kecamatan Sukaluyuk. Payunan pisan perumahan Bukit Sukamulya. Yuk mangga gera cobian.